Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bu Camat, Bu Camat teh babaturan SMA kuring. Jadi Bu Camat teh babaturan aliyah beda jurusan. Beliau mah jurusan kimia, kuring jurusan agama. Abdi mah agami anu dicepeng. Jeung tentara olahragi da agami. Itu mah fisika da pinter. Abdi mah kurang pinter ka agama we. Ternyata di agama leuwih rudet. Kudu ngaji Quran, ngaji hadis, ngajawan Quran, ngajawan hadis teu cukup ku di aliyah. Kudu masantren, kudu ngaji fikih, usul fikih, dan teu ujug-ujug. Karena ini mah loba, nu nyaho dalil ngan hiji, binago hadis ngan dua, ngabidah-bidahkeun batur segala ditemenangkeun. Bener teu? Nemuludan, bid'ah, dolalah, finnar, eueuh ti nabina, sia iraha panggejeng nabi. Eueuh ti dituna, iraha sia ka ditu. Aya saha di ditu jeung saha ka ditu. Mun dibalik-balikeun kurang rek kumaha coba. Lain eueuh ti dituna maneh can ka ditu. Lain eueuh tina Qur'anna maneh can ngaji dina Qur'anna. Lain eueuh tina hadisna maneh ngajina bungkeleukan. Neangan kursi jati ka kebon jati, mau mangit pika modar ge. Neangan kursi jati mah kudu ka mebel. Matak ngaji di pasantren, boga pasantren aya bahjiden, boga pasantren aya nusejen, boga pasantren ngaji keur naon teh keur ngolah eta kayu jati supaya jadi kursi, jadi lomari tak kitu meh nyaho mau ngabidah-bidahkeun di muludan lamun ngaji mah capetang da pak kiai eta mah ngajina oge jago katingali waduh.com. Nu bid'ah mah ibu ya nakol bedug ku aki-aki. Eta bid'ah kade teu meunang nakol bedug ku aki sabab bisi paeh. Nakol bedug mah ku panakol ku aki-aki. Nu bid'ah mah ye adan di lawang panto bid'ah. Teu meunang adan di lawang panto teu meunang. Bid'ah. Nu teu bid'ah mah kade bisi teh nyaho kawin ka salemur teh bid'ah teh. Eta bid'ah teu meunang kawin ka salemur. Da loba teuing kawin ka salemur kaopatan cukup. Ulah kaopatan. Kasawa kasaurang. Oh dai saurang mah tu karek iswan. 2 istu, 3 istri, 4 ispor. Lamun boga 4 mah Superman, lamun boga 3 Iron Man, boga 2 Batman, boga 1 mah cemen. Ketua MUI jago ngajina tapi pemajikanna 1 cemen. Kasep 1 mah cemen. Jiden, wah sarua cemen.
cicing mudah-mudahan nu kapanasan sing di surgana engke di alam mahsyar sing tiis sabab kapanasan keur peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payungna tutupkeun supaya naon, supaya engke di alam mahsyarna tiis ece lah didoakeun. Keun bae atuh sekali-kali mah papanasan nonton voli papanasan kuat di pengajian papanasan. Ieu mah lain kurang modal, buca mate loba teuing nu datangna kitu. Pak Kapolsek tun teu pasek, Padan Ramil anu adil, para lurah nu rarang kami gawe salah, karayatna loba sodaqoh, amin. Aya RW nu teu peuti resep ka awewe, RT nu perlente, hansip karunya hansip, aya hansip mah sebut atau hansip manusip hansip mah sama saking sipna ngan ngukur tungguan drum we hansip mah masing anu hajatan ge dahar paneuri geus lapar kerebek-kerebek muga beleg hajat teu ngajakan wae ngan ukur nangkeupan drum we tuh hansip teu kuat nangtung geus pan ceuk kuring oge abah teh di tahun 2018 truk teu narima di onangan jadi nyepeng pasantren ayeuna mah ngurus santri 1.500 nyaah lebar santri ayeuna mah ngabina santri kitunya jadi nyampura mun teu bisa nangtung da ieu oge daek sote ka dieu da geus teu narima onangan ieu nah beut ka dieu mah daek atuh apan budede hade gorengnya budede teh sobat dalit mau nyongko bobaturan budede teh cenah teh bisa ngadatangkeun Pak Jujun pan medengerakeun jadi hidup budede hidup Bu Camat itu doakeun ke masing naik jadi kepala kabag naon kitu tah di kabupaten kitunya ulah cicing we dijadi camat kayak mun geus bupatina ku saya di omongan aing mah jadi bupati teu hayang aing mah baru jadi bupati jadi presiden gitu hayang kamari abdi dipanggil Jokowi tadi reret ku abdi mah da lain Jokowi da Jujun Junaedi oh yang dipanggil Jokowi tadi reret atuh da lain uing mah lain Jokowi Jujun Junaedi uing ai peringatan Maulid Nabi teh hiji da intina mah urang ni cinta Rasul cinta ka Rasul cinta ka Rasul cinta ka Rasul cinta ka Jujun tong kitu tubuh seteh kudu cinta seteh kanu ceramahna ge ngan cintana lin cinta kana beungeutna cinta kana elmuna kitu atuh dah seteh cinta ka Allah cinta ka Rasul cinta ka Jujun tak gitu atuh cinta teh ati licin mata bentak mun geus bogoh resep molotot we masing panas oge geus resep molotot ban ngabring aya Pak Jujun cenah aya Pak Jujun nyaan ieu teh nyaan Pak Jujun heueuh buktikeun we tah ieu Jujun ngan ayeuna mah Jujun mah loba nemang sabab Jujun ayeuna lin Jujun baheula mah alus sorana geus setruk mah sorana jadi butut karena cinta bukan hanya di mata ayo tuturkeun cinta hadir di dalam jiwa biarlah salah di mata mereka biar perbedaan terlihat antara kita jadi paduli teuing batur ngabidahkeun urang leuwih gong mah cinta kana Maulid Nabi unggal peuting ngayakeun Maulid Nabi di penengah RT ngayakeun Maulid Nabi di unggal pondok ngayakeun Maulid Nabi alhamdulillah kitu matak nu ngabenci ngan saeutik dah cetek kremetik meng gue pikirin jangan begitu ya dek ya jangan gitu
Adek jangan begitu, jangan dek ya. Ya jangan begitu. Nanti kalau begitu kita juga jadi begitu jadi nanti. Disikat deh ke ku aing sia macam-macam gitu. Ya kieu ya. Ngan saeutik mulu dan rajin akhlak kudu ningkat. Mulu dan rajin kelakuan kudu lebih bener. Mulu dan rajin amal ibadah kudu lebih ningkat. Jadi ulah mulu dan rajin amal memble. Mulu dan rajin akhlak butut. Boro-boro akhlak jeung batur, akhlak jeung bata tangga ge jeung dulur geus acak-acakan. Pan akhlak teh bagi opat. Hiji akhlak ka saha? Akhlak ka Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Salat awal waktu tong diengke-engke dur cong ulah cong dur. Cong salat dur bedug. Kudu dur cong dur bedug cong salat kudu kitu. Salatna sing rajin peutingna hudang peuting. Salaki usaha pamajikan usoli kitu nu alus mah damai ulah salaki usaha pamajikan zumba salaki balik pamajikan can balik zumba melah gogorowokan di telepon lakina lapar hayang dahar eueuh deungeunna nelpon pamajikanna nama di mana ya bapak yang dahar ngagoreng mau gue bapak tanya kulkas nongna Aisyah keur naon keur zumba. Ieu mah awewe di belah ditu sok aya nu kitu nu ayeuna keur di dieu. Tuh rada ngelemes rumah saeun tuh. Rumah saeun rada nyarane tuh jelema ge. Cicing sanu nyarane jadi teu nyarane tuh. Tuh tadina akhlakna goreng jadi halus. Akhlak ka Allah ibadah sing halus. Abdi mah pajujun rumaos salat teh asal ngagugurkeun kewajiban kan bae daripada teu salat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Ya manu ninggalkeun salat ngahaja maka teman-teman geus jadi kafir anu mutlak. Gitu. Hiji ka Allah ta kade. Akhlak ka Allah sagala rupa perkara anu dititah ku Allah dilakukan siga Rasulullah ge taat kanu dilaksanakeun ku Gusti matak Allah miwarang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bejakeun ku anjeun Muhammad mun anajeun kabeh mika cinta ka Allah maka tuturkeun kami tuturkeun Rasulullah gitu lamun hayang disebut cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji akhlak ka Allah, dua akhlak ka saha? Akhlak ka jelema, ka papada jelema, ka dulur, ka batur, dulur sa dapur, dulur sa kasur, dulur sa sumur, dulur sa lembur, dulur sobat dalit kabeh kasalureun tong nanduk boh pangkatna darajatna tawa kabogana istu kudu akur jeung dulur-dulur jeung sasama ulah pasea kasahanapeun tong codeka ka fakir miskin kudu asih ulas asih budi bersih daek mere maweh nganyatakeun hate urang sareh rasakeun awak sorangan ngarasa kumaha cidang ngerikna ngadiri ati lamun boga jadi jelema anu fakir. Sebab bae batak da urang mah fakir teh lain kahayang sorangan estu kadaring pangeran. Batak pun kitu aman siga ayeuna tuh samparan sajajaran sarua diuk bener. Panas sarua gegeber sarua nu moal kipas. Itu moal kipas mah panas bener teh. Kita sajajaran alus bocah mat samparan sajajaran. Seragam bajuna tuh katingali tingges ang tingges lunas ting acan
Kena nganyuk nyaho sabare lunas acan kan bae acan sing gancang lunas sing barokah hutang lah. Boga hutang teh panjang umur boga hutang teh panjang umur boga hutang mah sabab kudu mayar sia teh ngaduakeun tah nu di nyeumanana oge sabab lamun paeh saha nu mayar kitu ngan kade nu boga hutang hati-hati bisi kabawa paeh teu apaleun batur ahli waris teu apaleun wa ufu bil ahdi nal ahda kana mas'ula ke bisi ditagih di akhirat itu matak alus nama tong boga hutang bari panjang umur bagja gara hirup teh ieu barokah hutang teu jawab nu jujur barokah hutang teu sok didoakeun ku kuring beres ngaji sing kabalayar hutangna jalan keluar nama kumaha we nah salakina usaha pek kan pedah tulah sopi ka sebeleun jadi awewe teh ayo nganyuk we geus 2 juta karek bebeja ka salaki bapak naon mah hutang 2 juta ai mana hutang naon 2 juta tuh ka warung cenani 2 juta urut naon ai dahar naon eta di mana atuh bapak pantara mana duit salakina bingung aduh Gusti 2 juta kumaha akhirna yang akhirna maneangan nginjem heula ka dulurna Mang Engkus kabeneran Mang Engkusna bager mere ka adina akhirna mah datang dibayar weh tungtungna mah pamajikan anu ngahutang dibayar ku duit sia teh dibayar ku salaki. Tara balik kurang lebih goongnya pamajikan ngahutang dibayar ku salaki salaki nata jaba goreng jaba hideung jaba hirup deh ya cenani kau mayar hutang pun lanceuk cek sintani teh najis aing teh hayang teh sa pamajikan ngahutang dibayar ku duitna meunang nginjem ti Mang Engkus lanceukna salak kitu atuh nomorna ngomong teh geus lah pokona mah kuring ngadoa ka Allah mudah-mudahan sing tong barokah hutang desim kuring ge datang ka dieu teh hayang doa sia teh astagfirullahalazim la ilaha illallah jelema hayang duit cenah Gusti kabina-bina teuing ka aing teh hayang doa ti ece tadi ku majelis ulama geus dipingpin mudah-mudahan sim kuring sing sehat diaminan ku sadayana mudah-mudahan doana urang leuwih goong sakilobana kalawan ikhlas kalawan keur aya dina kaayaan panas mudah-mudahan ku Allah diijabah dikabul teu mustahil sim kuring cek dokter mah cek dokter mah cager deui cenah penyakit bapa mah cek dokter cek aing dari siapa pangeran lain kehead dokterna kepret ku aing ceng teh ya dokter nyebutkeun moal sadamang deui anak kuring ge dokter satilu-tilu jeung minantu hiji anak 2 dicarekan ku kuring ka diawas ya lain dicarekan di elingan awas ya ayah geus ngadenge aya dokter ngomong kitu ka ayah maneh teu meunang ngomong kitu tidak ada yang disebut dokter itu penyembuh itu hanya satu Allah subhanahu makanya kuring masih semangat teh ngomong kieu semangat alhamdulillah guys lamun rek nyarita tentang akhlak Nabi kurang maca we barzanji guys sok sering dibaraca kurang dia orang dia mah arapal ditalalar baca barzanji teh jeung hartina pek praktekkeun kahirupan ta eta teh akhlak Nabi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu' contoh Rasulullah SAW teh eta syadidul haya wa tawadhu' banget isin seurisina kalawan handap asor tawadhu' Nabi Muhammad kantos naik kana Ka'bah rusak diomean ku Kangjeng Nabi ku sabab katebak angin bitisna katingali beureum Nabi Muhammad mah waralaina wajahna kaisinan
Isin ku sahabat-sahabat nu sejen katingali bitis wae jabi pameget isin Kangjeng Nabi mah katingali bitis era katingali bitis jabal lalaki ari awewe aya nama lain lalaki di Lewigong aya teu awewe aya nama di Garut awewe marake lejing tumpak motor lejing calana merecet teh lejing calana lepet ke geuleun anjing. Allahu Akbar. Istri sokali pelesiran nu dicetak kabelandaan rambut panjang ditarukungan campur jeung pameget lian anggul istri wajib ditiung sabab orat mun tembong gelung tambah nama tak dikunclung jaga di akhir kadung tuh jika kieu di jilbab kabeh deh resep ayeuna mah kabeh di jilbab ayeuna mah dang kemah coplok aya nu coplok nu ka pasar ayeuna make jilbab di dieu aya nu ka pasar teu make jilbab aya ta eta salakina cicing wae boga pamajikan kitu teh nutup orat teh dosa pamajikan nu tutup orat salakina bagian tepi ka poe kiamat karena kade bapak-bapak jadi bapak-bapak teh berat insya kadar meredahan mere nafkah ngajaga akidah pamajikan, ngajaga akhlak pamajikan. Aduh, ayeuna mah ngeri ningali awewe nama Gusti dari yuk geuning di imah Bu RT. Batak teu bisa dicarek atuh da Bu RT pamimpinna. Ayeuna mun zaman ayeuna mah pinjol. Pinjaman online. Duh, ningali duit teh atuh hari weus-weus. Tanya ke Bu Camat para pejabat mau sebabna korupsi insya Allah Bu Camat mah malaya korupsi dah hese der korupsi di kecamatan duitan non sebabna pejabat korupsi atuh dawu karena duit mah kabeh ge beuki mata kuing mah tiba heula ditawaran jadi pejabat nolak boro-boro di pejabat di luar lingkungan kampus gitu pejabat-pejabat politikus jadi pejabat di lingkungan kampus wae kuring ditawaran nolak cek kuring embung kuring mah beuki kene duit no sebabna make mobil alus jadi rektor mah di udah KPK ilmu balik mah aing bebas we syadidul haya hiji lobser kaisi wa tawadhu Rasulullah mah tawadhu maka bod maka ain tawadhu lain tawadu mah tara moal duit tawadhu hanap as teu kumulung kung teu gede hul Nabi Muhammad tawadhu lain rendah diri rendah hati rendah diri mah minder atuh rendah hati jadi egonya diturunkan tara ribut tara adu-aduan kayaknya gini Nabi sok perang ditantang eta mah batak perang tara perang nyerang ti heula Nabi mah lamun kafir nyerang karek dilayanan bela diri gitu ieu mah pang lain atuh da Nabi mah ya di Ciduhan ngalangkung bade ka masjid. Wah. Cidu urang Arab teh kental atuh. Subuh kadua geus dikuek-kuek ti sakene mun cek dongeng nu bohong mah ngawadul mah meureun. Wak ada guan subuh ngaliwat. Wah. Bekil gede, bekil loba di dua anak Nabi mah senyum we diusap abdas we Nabi. Subuh katilu ngaliwat awan nyiduhan Nabi kataros. Ka mana langganan abdi? Langganan naon Muhammad langganan Cidu anu sok nyiduhan teh sumuhun nuju teu damang. Masyaallah bade dilayadah bada salat Nabi nguriling neangan imah jelema nu sok nyiduhan teh.
Aya di dieu nu kitu. Aya nguriling bang bawa baturan bawa bensin 5 liter diduruk imahna. Nabi sumping diketrok. Assalamualaikum, peace be upon you. Anybody home? Would you to help me to open the door, please? Bahasa Inggris saya mengerti cicing. Mas kudu sakola lah mengerti. Oh cicing mengerti. Abah ge meunang ngapalkeun bieu. Assalamualaikum. Saha doar? Abdi Muhammad. Muhammad saha? Muhammad anu sok diciduhan ka ku salira. Rek naon kadang ngajak gelut? Aing keur gering nyawa aya di dinya mah. Rajin ngajak gelut teu keur gering, goreng sangka. Da manehna sok goreng ka Kanjeng Nabi. Sanes nu nawi abdi teh tadi teh. Meni leungiteun naon? Biasana sok aya ciduh kana rarai aya tadi teu aya. Abdi teh janten bener leungiteun, menawi teh naon efek teh nguping-nguping salira nuju teu damang. Abdi maksad bade ngalayan. Satengah teu percaya si kafir. Muka panto ngajelegedeg hareupeun imahna, hareupeun lawang panto, jelema nu bika izin ku manehna, nu diciduhan ku manehna, nu bika cuak ku manehna, bika ngewa ku manehna, nu dibenci ku manehna, pangeulana ngadatangan ngalongok ka manehna. Dulurna can datang, barayana can ngalongok, tatangana can aya nu datang, nu dibika ngewa pangeulana datang bari ngalongok, bari kawan ikhlas. Ngarumpuyuk si kafir harita kene oge langsung asup Islam tadenge. Lain ku ayat ku akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, akhlak. Ngarumpuyuk na kabeh ku akhlak Rasul. Mata ke hijrah ka Madinah geus peperangan, mimiti perang Badar. Eleh tah 300 ngalawan 1000 keok. Nu 1000 teh kafir Quraisy dendam nyerang. Jadi perang Uhud hampir menang. Jadi eleh sabab jadi rada ruksak pasukan Rasul di Rasul lagi cedera. Gara-gara naon? Gara-gara sahabatna teu nurut ka Rasul. Nu ka Mekah nu geus umroh aya gunung Jabal, gunung pemanah. Tadi titah ulah turun tidinya ieu kaden turun. Jadi ben tadina eta menang teh jadi eleh. Perang Khandaq. Terus geus beres peperangan. Rasul siap jeung kabeh pasukan. Hayu ayeuna urang ka Mekah, lain rek ajak perang. Rek umroh. Ini make pakaian ihram. Sumping ka Mekah. Geus sagala rupa we. Sugan kumaha, sugan sieun teu nyangakeun ka Allah. Begitu sumping ka ditu ternyata seur umat kafir Quraisy anu lebet Islam. Diabadikeun na Quran idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa. Teruskeun. Fasabbih innahu alhamdulillah ajengan resep arapal kana Quran teh urang dieu mah. Soalkan balikan deui idza jaa nas wal fat wa ra'aitan sayad yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika innahu kana. Alhamdulillah bocah mah tregreg atuh boga rakyat kieu mah. Coba qul ya ayyuhal kafirun. Tuh tingali tukang ngaji mah geus cukup we. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Nah, eta mah jadi Allah. Tadi nama apal, kul apa? Baik. Da Allah mah ningali kuliah jeung kulhuna. Allah meningali waktu sholat hatena yang ngarep ke Allah atau henteu bener teu?
Oh ini bacaan imam, wah kena hafid. Jadi imam pleng kuat kepanjang eta jadi imam cing geblek pikiran itu kang teh aki-aki tong sok aing hafid. Oh kuat kepanjang geus cangkeuleun geus husu ka ditu nama jadi amek ta makmum teh. Tungtungna ku sabab panjang teu payu taraweh ge. Sakitu masjidna deukeut neangan nu jauh we diliwat. Dah hayang nu gancang belah ditu bener teu. Aya jeger caritana datang ceng ninina teh geura salat ka ditu cenah salat ari imamna teh nyata sok teh hafiz surat Al-Baqarah imam salat subuh 2 rakaat di dua kali ke oh tuh cangkeuleun Gusti geuning lila cenah salat teh isukna ditiasa salat teh ku ninina tapi nama nanya ka imamna mamam kada sakadeung cenah ari kamari cenah maca surat naon eta cenah keur salat Al-Baqarah naon artina sapi bikang cenah. Ari ayeuna rek maca imam rek maca surat naon Al-Fil naon cenah artina Al-Fil gajah teu jadi aing mau salat. Surat sapi we panjang komo surat gajah cenah. Sok apal kul ge lumayan. Ya, trikul kul ya kulhu kul auzubil falaq kul binas trikul ku disebutkan apal sakitu ge alhamdulillah daripada nu teu apal bener teu apal pisan teu bisa nanaon alhamdulillah urang dieu mah Quran apal kabeh Yasin apal Yasin wal Qur'anil Hakim apa malam Jumat atau dibaca tiap malam Jumat Al-Kahfi apa ya surat rezeki eta mah sakitu maca surat teu naon maca surat hayang rezeki menang gitu menang euceum maca surat Al-Kahfi niatna hayang loba rezeki menang teu menang ceuk saha menang pek dibere hayang beunghar bae baca ieu batuk aing teh lain kuing teh batuk geus sabaraha minggu ti umroh keneh karek balik umroh sim kuring teh minggu karek balik umroh Sabtu tapi eta bawa umroh ti Madinah tapi kaina batukna can sirah di Gunulan tuh can setiap umroh kuring mah di Gunulan ibu tos umroh acan didoakeun sing alumroh sing rajin masuk surat Al-Hajj surat naon nah surat Al-Hajj sing rajinnya bacakeun surat Al-Hajj lamun geus masuk Al-Hajj can ka Mekah wae bacakeun surat Tanah dibacakeun kan rek meuli maksudna itu jual tanah keun bae teh ka Mekah ge atuh itu boga duit mah tong maksakeun ini gaya ieu mah wah tukang umroh rajin umrohna da beunghar di leuwih goong bebeja abdi mah umroh tos sabaraha kitu sabaraha tos aya paginten 22 kali mah saha abdi nu nanya ini asa aing siga nu umroh bulak-balik teh tidak can yakin ditarima ku Allah atuh bener teh komo kitu mah umrohna umroh agul ai umroh rajin ai fakir miskin gieureun imah teh diurus aya anu kitu aya cekek ku aing ai umroh rajin ai budak yatim putus sakola diantep umroh pek asal fakir miskin budak yatim ulah ieu mah umroh rajin budak yatim fakir miskin jelema fakir loba nu kitu loba leuwih gong aya nyaho aing ge jelema teh deukeut nyarane tah belah teh di tengah tah eta teh tawalu teh sombong gede hulu tong sok gede hulu bisa tasup helm
tong sok gede hulu sombong. Man tawaddoa rafa'ahullah, man takabbara wada'ahullah. Saja amun tawaddu Allah bakal ngurulkeun darajatna, saja amun takabur Allah bakal ngaragrakeun darajatna. Di mata Allah, di mata jelema ge geus eueuh darajatna. Jelema sombong mah bener teu aya jelema resep kanu sombong? Aya nu resep kanu sombong? Malah yang resepen matak tong sombong. Yang miskin jangan bersedih. Asup bener sorana. Sok yang miskin jangan bersedih. Aing asup aing mah bisa anda ngasup sekarang. Yang kaya janganlah bangga dan menggusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Kita lamun musik asli nama donet net 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 donet net 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 donet net totet tot tadadadadel. Nah gitu, nges tungtungna we lah. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin, mendalami penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya, mengendalikan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kelebihan? Mereka nih yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Teraskeun eta teraskeun. Bios capek. Aing geus kunang-kunang ge aing ieu. Teraskeun. Ya siap, kurang teruskeun. Yang orang Sunama boga nu tadi. Mun Nabi Muhammad syadidul haya wa tawadhu'. Urang Sunama geus boga. Siren urang Sunama deudehan, welasan, asihan, nyaahan, berehan, silih asah, silih asih, silih asuh. Geus aya urang Sunama. Kabayang ajengan mun Kangjeng Nabi lahirna di Sunda moal 23 tahun tang Islamkeun teh. Satahun deh jika nama marilu kabeh. Bener teh. Cacak-cacak orang Arab anu Masya Allah zaman jahiliyah ala Arabu asyaddu kufra wa nifaqa cekuran. Bangsa Arab teh pang munafik-munafik jeung pang kafir-kafirna bangsa di dalam dunia teh orang Arab, bangsa Arab. Sumping Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi dirobah kurang jika Mekah ayeuna ka Madinah mah komo tenang Masya Allah. Maka
segala-galana orang Mekah maka ajaran Islam mah Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko tutup kabeh, aya nu buka, nu buka hiji acan. No sababna? Sabab abun aya nu buka, wak langsung ku askar, langsung ditutup tokona. Urang Sunda mah ieu teu kaopan, teu payaan, iren, pinasren, dudupak, rurumpak. Eta teh dikurangan urang Sunda mah. Pemaaf. Sok urang Sunda mah nu labuh. Labuh kunaon eta na? Tuurna cenah babak, untung can nganturna wungkul. Untung we. Kumaha eta teh dibeletok potong, untung sapotong sabelah. Lamun duanana kumaha? Untung we hirup keneh sakitu buragrag tina luhur tangkal. Sakitu ruksak untung hirup keneh. Untung orang Sunda mah untung we naon teh. Hos maot untung maot cenah mun hirup makarunya kata langsaran. Lamun dina di jalannya diajari ilmu ti kuringnya. Lamun hayang jadi jelema nu hebat dina hirup, hayang jadi jelema nu untung na hirup, coba diajar bibir teh ngadoakeun batur. Ece naik angkot di daerah ka Garut, pangkalan ojek, tukang ojek keur ngaharulang gerentes bari ngagerentes bari nyarita. Mudah-mudahan ya Allah tukang ojek sing seueur penumpangna. Ningali angkot kosong, ngadoa ya Allah mudah-mudahan sing seueur penumpangna. Ningali bangunan can anggeus, kan can ngadoa ya Allah mudah-mudahan sing ngalanggeus eta bangunan. Ningali toko, ya Allah mudah-mudahan sing seueur nu meserna. Kabeh bibir teh dipinuhan ku doa ka batur balik deui ka urang ngrasok coba. Ieu mah lain atuh da. Tatanganya imah nyeri sirah. Tatangga mah dagang muriang. Tatangga beli palabora, beli paramek. Tatangga tumpak mobil nyeri huntu. Tatangga tumpak mobil anyar naik ambulan. Hatena bersihan hatena turutan Rasul. Syadidul haya wa tawadhu. Gancangan je karek dua eta teh euy duh aing meloba keneh. Bae eta loba keneh. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Kang jeung Nabi Muhammad mah cinta ka fakir jeung banget cinta ka jalma bahkan Rasul nyarita lamun rek neangan kami teangan di kumpulan jelema-jelema miskin. Bahkan doa Nabi Allahumma ij'alni miskinan. Pernah tengah doa gitu. Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikan abdi jelema miskin. Aya doa kitu dewe gong. Doa mutara pernah dipanjatkeun ku urang leuwih gong eta. Pada eta doa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah jadikan abdi jelema miskin. Coba. Era urang mah ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam urang mah hayang teh duit masih kena hayang teh beunghar we. Dibere motor Gustina bet motor atuh ni teh kabeli mobil abdi teh. Dibere mobil gaya boga mobil ngan carry abdi marajeun teh. Ningali batur mah atuh Innova. Ceun mah Innova ningali batur mah atuh Fortuner. Ceun boga Fortuner, Gusti Fortuner boga mobil teh rajeun teh tatangga abdi mah geus Alphard mobilna. Teu beres. Da kahayangna gede pae, matak anger hirupna teh tenang. Teu bagja sabab naon? Sabab loba kahayang. Kunci ti sim kuring ieu. Ilmu ti sim kuring ieu. Lain sim kuring lain ti sim kuring ti Sayyidina Ali. Saur Sayyidina Ali karomah wajah kieu. Pang utama kabagjaan nyaeta jalma anu nyaeutikeun kahayang. Sacenah pang utama jalma bagja teh nu kumaha nu nyaeutikeun kahayang ari ece panas ka batur gara-gara naon? Batur meuli gelang ece can kabeli gelang panas gara-gara kahayang ece pasti jeung salaki gara-gara kahayang kabeh. Kahayang eta teh matak naon ngabatak urang poho ka Gusti Allah. Tungtungna dinina bobokan oleh kahayang.
tungtung eta kahayang jadi penyiksa karena diri urang. Kurangan gerak coba kahayangna boga motor, alhamdulillah cekap abdi motor oge da kabeli na motor. Eta tangga eta geus boga mobil Avanza, sawios dan jenna mampu do kabeli duka kabeli tuh pan beda meuli jeung kabeli mah. Ai kabeli mah sesa dahar sesa minum sesana dibelikeun kabeli ari meuli boga duit 10 juta ge bisa mau mobil ayeuna mah meuli ngarandangan unggal bulan cicilan diberi ku cicilan. Matak sora mobilna disada di starter teh nyuk 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 di jalan raya disada nyiap mobil teh disada nyiap teh disada leasing leasing leasingna teh dihareup megat dari 3 bulan tuh maya dipegat teh ulah nanaonan sirup kitu katingali ya loba ya nu kieu nu garablag mobil tapi menang iri dit jadi di loba hirup mah ulah sok loba kahayang kudu kabeli mah sasadahar sasamake teh gablag hutang dibelikeun kabeli cek batur motorna butut bae da kabeli deh mane motorna alus wah mane mah non teh Nmax mane mah teu nyaho motor sih mane mah Nmax motorna bae da meuli cicilanna 3 tahun nganyuk eta mah labuh deui pejet motorna teh asuransi alunas acan beki pejet beki rieut kana hulu hate beki ruksak sabab naon loba teuing kahayang cek Sayyidina Ali kurangan kahayang kata Nabi ngadoa Allahumma ja'alni miskinan Pak bisi bapak boga harta atas namakeun pamajikan kitu lalaki benda alus magera benar teh atas namakeun pamajikan kabeh mobil atas namakeun pamajikan sika kuring atas namakeun pamajikan sawah atas ieu lain bohongan sawah kabeh atas nama pamajikan kuring mah teu boga atas nama pamajikan sertifikat teh kabeh atas nama pamajikan aing mah yang senang ke di akhirat gitu pasti mana caut boga naon maneh teu gaduna naon abdi mah mobil pun bojo motor pun bojo tanah pun bojo bumi pun bojo dia mana tuh kana naon teu gancang sok asurka pamajikan aing gogorokan ayah mama dagon kumadinya we bungan sakal hayang itu ditanya itu nu mamah wah ditanya ku Allah loba hartana ditanya ke di akhirat hartana di mana dikamanakeun hayo sia meni beunghar meni miskin jawab seten odah mending beunghar mending miskin jelema beunghar mah loba pertanyaan lamun loba tanahna 4 hektar eta tanah ditanyakeun ti mana asalna dikamanakeun hasilna jelema miskin mah salat wungkul ditanya salatna bener asup surga salatna salah asup neraka nu beunghar mah makin loba hartana makin loba pertanyaanna ditataan hiji-hiji mending beunghar mending miskin benernya orang lebih bohong pada komisan nya bener mending beunghar bari salat mending beunghar bari soleh aku mah kuring mah damikna di kuring ya wa yuhibbul fuqara wal masih ayatul laina wa yajlisu ma'ahum tah coba dengekeun lain ngan sakadar eta diuk jeung anjeunna jeung nu miskin jeung nu fakir teh diuk Nabi mah urang mah pan diuk dihareup ngeunah seno pejabat pangpayuna diuk di tukang gengsi diuk dihareup teh pangbeunahna wah Nabi mah wajilin sumahum wa yajlin sumahum diuk bareng jeung nu fakir jeung miskin bahkan Nabi naon lamun gering dia datang lebih dulu menengoknya nu miskin gering langsung ngobrol jeung sahabat si anu gering hayu orang bareng barengan Umar, Utsman, Ali pagaweana diajak naon diajak ngalongokan anu gering
Gitu sanu kering fakir nu miskin utamana teh akhlak teh pake kurang leuwih goong balik ngaji ti dieu. Siap Nabi ijlisu ma'ahum, Nabi duduk dengan mereka. Kitu akhlak Nabi teh. Aduh mau nyarita akhlak Nabi mah geura dina Barzanji bacakeun kabeh. Era urang lamun ningali kitu mah can aya cetek, can aya satei kieu na acan urang bandingkeun jeung akhlak Nabi. Lain mah cobaan we lah. Jeung salaki tong jauh-jauh akhlak jeung salaki cing kumaha. Jeung salaki teh mah ka mana? Rek aya arisan, ulah mah bapak hoream ditinggalkeun. Tuh. Teu bisa tuh. Terus janji mama mah. Teu bisa tuh. Teu bisa dinyarek mah usah ngeunahna wae nyarek teh. Leos dicarek, emang itu awewe bener gitu. Mare ka mana? Eta ke kecamatan, naon pengajian Pak Jujun, cicing mah. Tong itu bapak yang tingarareuna, teu bisa. Hayang ningali Pak Jujun. Tidak bisa. Jujun nomor 1. Bapak nomor 2, doraka sia teh aya di dieu lamun kitu. Izin. Diizinan berkah mun kitu mah kudu kitu bebeja rek puasa sunat oke kudu bebeja puasa sunatnya rek puasa Senin Kemis tong sok gaya abi mah Senin Kemis tara kalangkung kade bebeja tara kasalaki bebeja Pak abi bae bade saum dinten Senin ayeuna bade sunat kenging teu nyesok mangga gape lamun ulah mah ulah nama nyebut ulah tanah jam 12 ke hayang apa nih si Doni mah tara nyaho di waktu bener teh kadang si Doni mah jam 12 oge cengkat lah si Doni mah tapi jadi si Dodi, hapunten Mang Dodi, hapunten ieu mah. Ayeuna nyebutna sok si Dodi. Aya disebut si Imin, aya ngaranna Imin. Kade bebeja gitu, akhlak teh. Salaki keur dahar ieu dengekeun, ya we bener geus diajar muludan mah ieu. Tong bareng dahar teh belewok bahkan lebih rakus pamajikanana. Tungguan tingali ladenan salaki si salaki katingali hayangan kene gancang dipang nyual ngakeulkeun kitu bisi kurang dagingna gancang dipang dagingna bakakak mah jika di Cibiukan gancang dipiteskeun etana asongkeun samalna asongkeun gitu salakina ngarti pamajikan sadar mama tuh dahar atuh mah geura dahar sok bapak tipayun mama ngantosan bapak beres salakina ngartieun disesakeun ka saeutik eta teh naon keur aya syarat supaya dituluykeun eta piring ku pamajikanana tuluykeun ku ece tamahan deui samuna tamahan deui deungeunna pek geura dahar kitu pun biang almarhumah Allahumma filha warhamha wa kitu pun biang mah baheula ningali kusim kuring tara dahar teh heula tara bareng dahar teh pun bapak nungguan pun biang mah di mana pun bapak geus beres neme pun biang tuang kitu sim kuring baheula ningali teh ai awena lain pan bari nangkep tur Pak sama kali sama ari sianya ku ngararewa teuing geura awewe teh alimen ari awewe atuh kudu andalemi emok lain ngajegang begitu ya Allah mun kerekna teu meledak mah ieu malah kelek meledak lah ampun Gusti ieu teh perkara leutik tapi akhlak lah boleh niru akhlak Rasulullah tawadu ece kudu tawadu ka salaki kudu tawadu surga ece mah salaki iku sabab awewe ngomong teh ngomong awewe teh da loba awewe ieu
surga cuma awe salaki matakna Rasulullah dadawuh lamun tema kami dititaku Allah nyembah manusia ka salianti Allah maka kami bakal nita awewe nyembah ka salakina sujud ka salakina lamun kami dititah ku Allah nita manusia sujud ka salianti Allah maka kami bakal nita awewe sujud ka salakina dengekeun ta maesaro bah eta moe sirah moe sarung moe munang moe maneh kade lamun hayang ka surga lalaki sing bener ece nya setiap keindahan asup sok setiap aing teh bisa setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah keindahan perhiasan dunia namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah istri yang salehah tuh istri salehah ciri awewe solehat mah ngan tilu dengekeun solehot inna dzarta ilaiha sarratka mun ditompo ku salaki pi kalucun pi kabungaheun tama kewadak teh ulang sadar datang ka dieu hareupeun salaki mah komo kudu rapi lipstik kudu rapi kudu geulis teh hareupeun salaki wah rek ka dieu geulis rek ka pasar geulis hareupeun salaki runu da terang nutut dat ditut kurang adat pedi terang nutut gere hitut hareupeun salaki borot bot hitut lumayan pak sarapan pagi astagfirullahaladzim pika lucuan ya pek rek make kecantikan rek make apon bang murahna non pons rek make SK2 mengerti eta mah rada mahal 10 jutaan kali itu kalau gitu rek make lamer komo eta mah rada hese eta mah 15 juta pipa heulah rek make naon oge nu penting mah hareupeun salaki kudu alus kudu rapi memes maneh kudu seungit heula ti heula akhlak ieu teh ulah dianggap heureuy Siti Aisyah istri Rasulullah luar biasa can dipanggil ku Rasul tara pernah ya ngasongkeun cai ka Rasul ditinggali tara mantap teu poe dongeng hiji waktu Siti Aisyah masihan teh manis lamun ceuk urang teh mah ari pek salah ngasupkeun uyah dileueut ku Nabi akhlak Nabi tingali asin Nabi langsung nyarekan teh henteu ditahan we dia teh sakedik-sakedik padahal asin Nabi benun teh henteu dieuti we Siti Aisyah biasa sok nguan jika nu tadi teh ngadongeng pun biang gapun bapa aya mah tadi pasikeun-pasikeun cai teh tetep we geus tinggal saeutik oge masih kene aya si Aisyah nyarios Gusti Rasul abdi kan biasa dipasihan ayeuna mah wayahna Aisyah moal dibere ayeuna mah ieu mah keun ek dibeakeun ku aa disepkeun ari beres Siti Aisyah dah hayang nangan berkah meureun dicokot ta urutna teh dikitu ku leungeun asin Masya Allah ngarumpuyung Siti Aisyah ya Rasul hapunten abdi paingan tadi pasikan kami geuning pangset Gusti aya kira-kira laki anu kitu mus laki sia kumaha
Mau tadi seblokeun kana beungeut maneh Aisyah cenah julid. Siga nama kitunya. Akhlak Nabi mah tapi ka kitu ka pamajikan teh. Masya Allah, pamajikan nage isineun dan ningali akhlak salakina bager. Teu kudu bagernya.